Poe ayeuna Mamah jeung Dede teh arek ngagidik deui ka bumi emak. Hayang we ieu bitis tarareas hayo be ka tonggoh kalandeuh. Tungna mah ieu si bocil teh sok soleh tara hoyong digandong. Hoyongeun keneh mana digandong mah tapi teu aya anu ngagandongna. Sia atuh meuni wati. Anu kaayaan jalanan teh nanjak da ieu bumi emak mah di gunung. Oge ari mah pasareng bocil mah sok ge mangan sagala aya kembang oge nepi ka hoyong dipetik. Awas ya Dede tah arek labuh. Padahal mah ieu Mamah teh teu tega ningali Dede mah pah jauh tapi Dede kenteng daripada Mamah mah kitu teh aya kembang dipetik, aya balong kalah eureun. Be luar leor atuh kalah lila nepina. Segala ditoongan. Cenah mah tuh mah aya ikan. Aya deui batur anu keur noongan lauk atuh kalah ngajaten salila-lila. Padahal mah tadi ti bumi teh angkat jam 7:30 sigana nepina teh jam 10. Teu lilana we tadi ti bumi tos mah heula ayeuna di jalan keneh tos lapar. Geus ngalewatan tanjakan ieu berarti ieu teh geus deukeut ka bumi emak. Ye alhamdulillah Dede dugi ka bumi emak kalayan teu kantos digandong. Katut kaseseleketan we da jalan kahalangan. Pisan Dede meuni ugeng-ugengan. Mah cicing Mamah Dede manging ditulungankeun wae bade kunyalira ditulungan sok kalah ambekeun wae atulah sok pisan ieu.